tahu punya siapa, urut ya. Yang pasti mah. Kembali di sini di sore hari untuk bersama ngabuburit, ngabubur bukan ngabubur berit. Ngabuburit menunggu waktu burit, Bu, Pak, hei. Ngabuburit menunggu waktu burit menjelang maghrib. Sebelum berbuka puasa kita ngabuburit terlebih dahulu. Stasiun kereta api atau stasiun naon ieu teh? Desa pendek naon urang teh di Ada stasiun. KKP, cenah Kafe. tapi di stasiun. Lain kafe di stasiun, kafe stasiun 8. Heuh, iya gitu Itu angka 8. Angka 8. Tapi Berarti aya bener. stasiunan. Tapi bener ieu juga. Hari ieu teh stasiun, Ya, stasiun 8. stasiun. Ieu sabelahan seperti kafe. Kami teh ieu bade buka bersama. Di stasiun urang teh bingung. Stasiun 8. Stasiun 8. Bukan stasiun lain. Terus ku kurilingan tadi ka kereta api ka ditu Teu aya nu 8 na, teu aya nya cuy nya. Aya anu. Oh iya stasiun 8 teh ieu. Oh berarti bener. Berarti bener. Kajar orang aja. Yuk. Betul ya ini ya? Cepat dulu ah. Benar, ieu tidak namanya. Bener stasiun. Itu stasiun 8 bener. Kafe stasiun 8. Bener geus jelas bener. Mun kamu pesan Benar. Oh jadi kan tong udah urang mah pan itu bukan bareng. Ini saya dari neraka. Tapi betul ya ini ya. Stasiun 8 ya. Ada yang bareng hari ini. Dari Capruk. Oh iya benar. Ya benar. Nuhunnya ada, nuhun anak ieu. Assalamualaikum. Ya. Terus benar. Benernya. Katanya kan diberi uang tuh ya. Ini yang bercapruk di sini. Iya betul. Oh iya, bercampur. Kita bercampur sekarang. Gini, saya kan mau ikutan bukber, tapi nggak bawa makanan dari rumah. Uang oge enggak bawa uang oge. Ya masa itu orang. Jadi orang Nah, tinggal di heula segala ini. langsung sama capruk. Iya. Bener Pak, bener. Itu babaturan eta. Henteu ieu teh bener ngayakeun bukber di dieu. Ayo cuy mana wae abi teh ngatos eta nanyakeun ka stasiun kereta api. Tadi teh ka itu cenah neangannya ka kereta apinya, store kereta Dan apinya. bukan teh buka bersamana di stasiun kareta. Atau modar Oh, nyata kareta Tapi udah lapangan gitu. di ditu udah lapangan matakna stasiun. Nya pokoknya mah balik mah jalan Sukajadi we, jalan Sukajadi moal direk deui dia mah terus sampai Capruk moal bener ayeuna katanya urang menang. Geus saya mah geus kosan. Geus kosan. Coba capek banget. Dibere mah. Ini udahan. Udah mah aduh. Oh ya gini, baru kesilih pun. Kemana wae nyai itu? Tadi Lila di Rabu mata tadi. Neangan urang Mata heula tadi Lila. salah. Udah cekit awewe. Lain cakup budak ukuran S. Cik ningali. Bos itu udah Ayam kayaknya dipakai. tong cabakan atuh. Lanjut kaki kiri. Urang kumaha canda. Kumaha ieu urang canda. Tuh ieu kumaha. Abi dipasieun. Mana ka itu mana? Ieu pan urang rek buka bersama nih dia. Tanggung jawab sia teh. Geus arawus. Geus arawus sana tuh. Mah geus kucing mah. Tapi aku kumahna we aku ayeuna mah. Tapi tetep urang mah can buka. Da orang SNA can buka mah tinggal bukakeun di mana. Guys,
ini Cidar kan mau acaranya bukber di sini, tapi dia datang ke Panerian gitu. Soalnya cari-cari dulu alamatnya, guys. Cari alamatnya. Alamatnya stasiun. Ye, tah, jeung iha tah neneangan. Kalau ke stasiun. Kalah ka stasiun kereta api. Nah, iya kita kan bukber, ayo kan ugem bukber. Iya, bukber maksudnya yang ditujunya stasiun Hungkul tuh, pakai dalapan. Salah. Stasiun dalapan. Nah, ya tinggal dua stasiun dalapan aya bacaan. Tah di meja aya bacaan. Ya tapi eueuh sanguan. Kumaha? Kumaha? Ades kieu coba. Keun bae nu naik oge nu penting mah. Urang candahar ieu. Kumaha? Ya, Kumaha mun enak kieu nya kieu. Ihat ayeuna meuli beas hareup. Disangu di dieu. Sangu di dia kumaha teh? Kan mawa duit. Mawa duit, urang teh teu mawa duit sajuta-juta acan. Aduh. Pan kurang jabat tekor ieu teh. Ai cece terbuat di naon atuh? Iya, jaba urang teu mawa duit jabat tekor, kurang keneh. Aduh, pana geus ngepet di DP-an. Ampun. Bisa bae cicilan. Kenai urang nuan wae di dieu. Nya nungguan di Bukan yang bahar ini sambutan. sugan aya nu nanya kayak aya nu ngalewat si A itu sugan aya urut kitunya. Ya. Pe, OP teh mana tuh kan bae lah minta minta urut atuh lah. Kan bae teh. Tinggali ieu. Ieu itu ada tuh. Para pemirsa YouTube kita dapat walaupun ini nggak tahu punya siapa urut ya, yang pasti mah sebeh ya kita bisa tajil ya. Ijewan Mbak, silakan. Alhamdulillah. Iya betul urut deh urut. Weteuh ieu mah tuh. Masih kene weteuh. Mangga hiji ge ieu we. Iya lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya kene teh mangga. Sok. Nuhun. Tapi tuh. Iya aya mangga kan bae urut oge mangga. Anu penting orang bisa. Ya tisuna gitu kira-kira. Tisu bade tisu. Ieu aya mangga. Nuhun. Alhamdulillah. Udah rezeki masih ada mangga. Alhamdulillah nuhun sok. Assalamualaikum. Mangga. Beberekeun sok ade semua. Aya kene mangga. Mangga canda. Ini nama lagi teh Gusti ni seureut kieu. Heureut. Ceset. Urang saja. Nuhun ah. Iya nak. Alhamdulillah. Iya nama. Untung batur terus. Bae atunya. Baiklah sok bae daripada urang. Lebar daripada teu daraharnya. Daripada tu di darahar. Dehananya. Aduh, beberangkas nyi. Henteu ieu mah. Henteu ieu mah. Tos alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kesana. Ieu nah dari. Cai doh. Aya teh teh. Di WC. Ari dulu Ieu mah hand sanitizer situ mah nyari. sok yang ngelea. Buru, geus bersih. Minum. Urang mah geus Kan saya hayang minum. Coba, ieu rame pek deh, ieu. Terus saya teman hayang minum. Tuh. Alhamdulillah. Kalau ada Nuhun. Bisa bae dikitu. satu naik, itu muka kerja. Alhamdulillah ininya. Ieu teh ngaran teh hand sanitizer. Kirain teh cai minum. Buru disemprotkeun ku urang. Bersih. Yang bersih teh abi mah. Disemprotkeun calana. Disemprot. Tuh. Terus ayeuna geus ieu geus nginum geus. Tajil geus hadi. Ayo. Geus. Mereka tinggali. Mama, apa sos beres? Sahur berarti kan. Eta balik kan.
Terus kemayan 5. Iya, Mas Pasar. Kemana keresek? Keresek mana? Ini sih kali itu. Wah, jeruk juga ya. Keresek kemana keresek? Aduh. Di bawah. Maling makanan geus mayang. Kurang geus mayang tapi di bawah. Hor. Keu Idar. Eta ka bawah keresek. Sama. Nyong gitu orang dibawakeun beas. Cendol puyuh. Nyong gitu orang dibawakeun beas. Sama. Nyong gitu orang dibawakeun beas. Cendol puyuh. Kasihan deh lu Ceidar dan temennya terlambat datang, segala digubung, segala dibawa. Aduh ampun, Ceidarnya sama temennya itu segala dibawa ya. Oke, kita sudahi dulu sampai di sini. Ngabuburitnya kita ketemuan kembali besok, tetap di acara ngabuburit tentunya di Ceidar Channel. Jangan lupa sebelum buka puasa niatnya bacakan kembali niat buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahiu.